teh menakan si Saron luas perwargi kulan berani ngali gedeg pangadegna si Saron matak pitagilan tidaknya mangga urang teraskeun atuh ieu dongeng para mitra tangtang hiburan pang beberapa manah bae kasubri kaum dang sadaya anu sami-sami ngabandung dongeng Mang Jaya di studio ngatukeun rebu nuhun laksa ketika mingahan mudah-mudahan para mitra salamina aya dina jenengan yang kawilujengan mangga para mitra wilujengan ngeukeun para mitra kaum dangu harita si Kisamdi bari muringis geus kitu terus ngeliat lalaunan get diuk jika nu malaweung keur kitu pok banara milu nanya ka Samdi Mang Samdi kunaon ari mamang tara-tara pisah sari ngadon nyiksa salira na teu nyeri mebetkeun salira kana taneuh cek banara bari melong ka Samdi pok Samdi ngajawab bari ngareret ka banara apa naya juri kita pas ujang amun mau iluncat lemeng deh jenis tega kena awak ningali bapak sareng juri mamang teh ujang cerita ujang meni sieun manguswak ngalin oge cek Samdi nanya deui ka banara dabongan nanya ka malaki bodas candi temangan ari mamang abet gaduh emutan kitu nya di mana aya juri teh mang apan ditepas teh ngan aya abdi wungkul di baturan kupun paman taya teh pun paman anu diantosan cek banara bari nunjuk ka si Saron red Samdi ngaret ka si Saron barang red kuak si Samdi ngakuak bakat kuriwas lantaran memang si Saron pisan budi sangka juri aduh topan ampun ini badak gila gitu ampun yang benar eta juri buru-buru si nyingkah juri gigir si nyingkah cek si Samdi bari balahwah weleuh mengpunan beungeut awak ngadeg-deg siga muriang panas tiris untu noroktok kawas muka bulusan Samdi bener-bener sieun ku si Saron punggung si Saron meningaranjung dari banara jeung malati bodas pati ngarenghap narik napas panjang hatena ngerasa paur sok sieun si Saron ngamuk alatan kasinggung hatena pedah disebut juri ku Samdi tapi jauh tina sangkaan tekun silila si Saron nya kakak seuri sarta pok nyarita siga nu teu manggih karuas ulah kaget ki Samdi ulah balik juring manusia biasa mitaya beda jeung anjeun memang beungeut pula ditakdirkeun ku kieu lantaran dilatih cicing dina liang kubur da baheula mah kaula teh kasep kieu soten ayeuna cek si Saron bari neuteup ka Samdi punggung Samdi meningarenjang red ngareret ka si Saron terus molohok di lapisan si janu hayang yakin Samdi rada dilapok Samdi nyarita semu kaget jantan juragan teh ya lebih biasa amun dana tuh abdi teh juragan bantos kumawan tun ka salira da manawi teh juragan teh jurigan disebut sering jurigan juragan bunten juragan cek Samdi nyarita pabaliu teu puguh sigana tina awahing ku sieun-sieunna pacampur jeung era catakak si Saron seuri malah banara jeung malaki bodas kabawakeun ngilu seuri guys da kudu baca tur daya guna jaritakeun kitu ayo ayeuna urang ka jero imah jang ulah hayang cacarita jeung anjeun cek si Saron bari nunjuk ka imah atuh jung Samdi nangtung lalaunan pok ngajawab hormat pisan mangga juragan mangga turang ka rorbok deui teh hayu nam anjeun teh heula lantaran anjeun pribumi ari kula masih mah cek si Saron bari neuteub ka Samdi geus kitu mah taya dinu nyarita koloyong Samdi leumpang lalaunan lantaran puurna ngadeg-deg keneh terus dituturkeun ku si Saron tukangeunana nuturkeun banara jeung malati bodas teu lila antarana para mitra opat jalma geus dariung di tepas hari malah Samdi ayeuna mah geus aya getihan henteu pias siga tadi pangacian karumpul sarta wawanen timbul deui pok Samdi ngamimitian nu kacarita bener juragan hiji abdi teh parantos kumabantu nyang ka juri ka salira abdi teh ngaos dosa nu teh papadana jalaran rumaos ngilang kawani sareng seueur ka sieun tah ku jalaran kitu sakali deui hapunten we dudu kasuhun cek Samdi bari mangut panon ngareret ka si Saron dan naon sakitu mah kula moal ngarasa abek sok sumawana nyiksa ka anjeun
lantaran kula oge ngarumasakeun beungeut jeung waruga kula beda jeung batur. Malahnya kulantaran tina hal ieu pisan, babaturan kula nu baheula mere lalanihan ka kula ku ngaran matak sieun. Nyatana kula teh sok diserbut si tangkorak hideung. Malah sok anu nyebut si iblis tangkorak atawa sok anu nyebut teh si setan tangkorak. Eta mah kumantung kana kaayaan anu nyebutna. Tapi pikeun kula teu jadi pikiran. Mang sabodo teuing rek nyebutna naon oge. Ngan anjeun perlu nyaho ngaran kula anu asli sok hatelah si Saron. Ngaran asli pamahanan teu jadi kolot. Tah sakitu sabenerna Samdi badak teu naon salah sakitu mah dihampura. Cek si Saron. Saritana estu matak ngeunah kadengeun aku Samdi. Atuh beuki sieun we Samdi teh jeung kaci daerahna pok Samdi nyarita deui bari murungkut sigan sieun. Oh, hatur nuhun juragan. Puji si Abdi kahartos pisan eta mah. Sarta kasayan manah juragan katampi ku abdi kalen kabingahan. Pangai mah geura leleson sing raos-raos we. Si Abdi bade nyadiakeun heula kamu tuangeun. Cek Samdi bari jung nangtung. Gancang di halangan ku si Saron bari nyarita. Is ulah cicing we di dieu anjeun. Kun bae teu kudu nyadiakeun dahareun sagala rupa. Kula mah teu hayang ngaripuhkeun ka pribumi. Sok ayeuna mah diuk sing tubalina. Kula aya picarita nu penting pisan. Cek si Saron bari nunjuk kana kursi. Gek Samdi diuk deui bareng jeung kitu malaki bodas siga nu diingetan. Pok manehna nyarita ka si Saron. Hapunten paman. Tadi teh paman nunggut saya asa kerang ku abdi teh acan kacumponan. Permios atuh bade ka pangker heula. Heug neng. Sok atuh beura sadiakeun caida. Da memang hayang ari cai mah. Cek si Saron bari ngareret ka malaki bodas. Geus kitu mah leos malaki bodas ka jero imah ari si Saron pok nyarita ka Samdi. Ieu sabenerna Samdi. Kula teh tas lunta ti pagunungan Naga Sukma. Anu maksudna rek neangan piubareun dunungan kula nyatana jang banara. Meureun anjeun geus nyaho dongengna. Cek si Saron bari neuteup ka Samdi pok Samdi ngajawab. Mobil juragan leres. Parantos si Abdi teh parantos mungkin di jam bandara. Salajengna kumaha maksud sadira teh? Ieu Samdi. Usaha kula can mawa hasil. Atawa ceuk kasarna mah piubareun teh can meunang. Tah kulantaran kitu kula rek nyarita ka anjeun ayeuna. Jang bandara can bisa pulih deui panyakitna sarta kakuatan dirina can bisa balik deui kawas sasari. Atuh saterusna kula rek lunta deui poe isukan. Pikeun neangan piubareun sangkan eta barang bisa buru-buru kapangi. Jadi kulantaran jang banara can cager deui kapaksa rek nitipkeun ka anjeun salila kula lunta. Hormat ieu pang miarakeun sing hade-hade, pang jagakeun kasalamatanna, pang merekeun dahareunana, pang nyadiakeun sagala rupa pangabutuhna. Engke di mana akhir bareng sepagi. Lamun jang banara geus cager deui sarta kula geus beres pagawean, sagala rupa nu geus dikaluarkeun ku anjeun tangtu bakal digantian ku kula. Atuh sajabati kitu kulantaran jang banara teh salila gering aya dina bahaya. Contohna nu tadi kajadian, umat pangjagakeun jeung pangalingakeun. Bisi aya bancang pakewu hayang mau ngamuk gajah mata. Bisi aya musuh anu ngintip-ngintip jeung ngarah-ngarah kana jiwa raga jang banara. Aya siku si wulu-wulu. Anjeun kudu ngilu tanggung jawab. Da sakitu amanat kula. Cek si Saron bari neuteup ka Samdi. Muni umbut-umbutan Samdi akhirna pok ngajawab kalayan daria. Pahartos juragan. Mangga segala rupiah amanat ti juragan bakal diperatoskeun ku si Abdi. Sarta abdi bakal usaha sakia tenaga kamu ngabelaan jang banara. Dari perkawis banget katut kapriugian sanenin tenama. Ku abdi teh dimomorekeun estu diperatoskeun. Nanging sabalerna hapunten abdi teh teu tiasa ngahormat ka jang banara. Kitu deui kaneng malati katut ka juragan. Nanging da parantos kauji ngakayan abdi teh batan sakieu. Ieu kudu gagap daya nu jadi malum we juragan. Cek Samdi bari mangut panuneup ka si Saron. Syukur pisan Samdi. Eta kehadian anjeun katarima pisan ku kula sarta kula ge moal poho kana kehadian anjeun. Mudah-mudahan isuk jaganing pageto kula bisa mulangkeun kehadian anjeun. Tapi ngan sakitu we nu penting namanya anjeun perlu nyaho. Cek si Saron bangun bunga pisan lantaran ayeuna mah moal melang teuing
ninggalkeun Banara daya nyara kalayan Satya. Artos juragan, saya sabdi mangiring tanggal baler weh, karena keselamatan yang Banara. Temal Samdi bari marahmai. Manehna ngarasa bungah pena geus dipercaya ku si Saron nu kawilang jawara kahotur gagah. Terkitu kurunyung malaki bodas datang bari mawacai asak herang pesenan si Saron. Ini tuna dina meja malah mah aya lalabuhna sagala rupa. Pok malaki bodas nyarita ka si Saron. Panganyangakeun paman, atur lumayan we tambihanaan anu sae mah teu aya. Ceuk malaki bodas bari geh liuk dina urutna. Mangga ning malaki. Cing ka dia. Cik cabi orang cobaan hidung dia. Nang kene kitu lantaran salila puluhan daun kadugang. Kakara ayeuna rek nginum deui. Cek si Saron barigap kana gelas nu dieusi caya sak herang. Malaki bodas jeung Banara katut Samdi taya anu nyarita. Tiluan cara lohok bari hatena deg-degan. Sarerean rempokeun ka si Saron. Anu rek mimitian deui nginum sanggeus 20 tahun dilana teu dahar jeung teu nginum. Teu bila leguk-leguk si Saron nginum bang nikmat sanggeus beak sagelas. Renghap narik napas panjang. Red ka Banara pok nyarita bari seuleutik. Para mitra rupina hilapeun si Saron teh kantos di suguhan kere nya para mitra kere mencak sareng cai tina lodong bea. Ku salah sawios pamuda hilapeun kemen. Tila ngeunah minum teh. Sigan bae awak mang bakal leuwih jag-jagar geus nginum ieu. Kodrat mang selaku manusia bakal karasa deui nu leuwih antem. Samila di jero kuburan masa hamar boro-boro sipating raga darah jiwa asa setengah-setengah aya di antara paeh jeung hirup. Tapi ayeuna mah doh mang ngarasa yakin yen mang bener-bener hirup keneh sakumaha biasana sarta taya bedana jeung jang Banara. Kembali banget mang ketempona jang naroba atawa henteu. Cek si Saron sigan hayang yakin pisan paneteupna nancep kana beungeut Banara. Pok Banara ngajawab kalayang tenang tur jujur. Rarai paman anger bae rupina hideung tur jiga tangkorak anu pikasieun. Nanging sorot soca paman janten langkung hurung. Jawab Banara teu euleum-euleum manehna mah teu boga kasieun sagala rupa dicaritakeun nurutkeun kaayaan anu sabenerna. Atuh tubuh pikeun malaki bodas jeung Samdi meningaraju. Barang nandinge jawaban Banara lantaran dianggap kurang pantes jeung dianggap kumawani kasih Saron. Tapi katarimana ku si Saron beda deui manehna kalah nyakakak seuri bangun anu bunga pisan. Bener. Kudu kitu ngajawab pertanyaan mang mah ulah ngabohong jeung ulah pura-pura. Mang ngarasa reueus ujang boga pamadegan kitu. Jujur jeung gede wawa kawani arang lang kaya jelema nu kitu pamadeganana. Lolobana mah sok pasalia puisi hate jeung ceritaan. Syukur jang Banara mang ngarasa bunga. Eta teh hiji kana yen anu ngaran Banara teh jajakan luhur budina. Jaga di akhir bakal jadi hiji pamimpin anu bijaksana. Atuh sajabati kitu kaayaan beungeut mang memang moal bisa rubah deui. Lantaran kajabati geus kolot teh ditamah deui ku pangaruh bumi nu kacida panasna. Nu sumara mah kana sakujur awak mang. Nu matak pantes pisan da mun beungeut mang rek tiga tangkorak. Keun bae pikasieun oge da mang mah moal nyingsieunan ka batur. Cek si Saron bari ngusap beungeutna. Banara jeung melati bodas katut Samdi pating rarenghap narik napas. Terus silih reret sigan urek beak diomongeun teu lila pok Banara nyarita deui. Leus paman memang kitu kaayaan paman teh. Nanging teu kedah deui talik mana abdi parantos yakin yen paman sanes jalmi jahat sarta sanes jalmi nu kedah dipikasieun. Nanging sawangsuna paman jalmi luhur budi. Nanging dikeresakeun kedah nanangan nasib anu kalintang awona. Mugi paman sing sabar sareng tawakal. Margi sok sanaos rarai pikasieun di ari hate sareng tekad nama sae. Moal burung seueur nu rasupun. Cek Banara nyarita dari pisan malah mamalati bodas jeung Samdi kacida panujueunana kana caritaan Banara teh da memang kaharti ku akal. Perkara beungeut teh jadi ukuran pikeun nangtukeun jahat jeung bageul, tapi ari si Saron mah teu narima kitu bae. Pok manehna nanya deui ka Banara. Nya ujang yakin yen mang jelema bener. Aban mang mah geus ngarumasakeun maneh jadi jalma jahat tur tukang maehan. Malah tadi nau kita semayan si pencut kilat lain jahat dari gitu.
hartosna. Perkawis eta ge paman nanging sing emu. Dina dasar nama paman teh jalmi sae. Nanging kadorong ku hawa nafsu. Sareng deui kadorong ku rasa dendam sareng malik amek kanu parantos nyiksa ka salira paman. Nu akhirna paman teh hartosna mah janten jahat ku barangasan. Nanging kajahatan eta timu teh parantos paman dijahatan ku batur. Janten nemutkeun emutan abdi mah upami ka salira paman teu aya nu jail kaniaya, rupina paman moal tega ngalah nyawa batur. Dah kitu nemutkeun pangnut abdi mah paman. Ceuk Banara nyarita tetep tenang. Ngaso heula ngaso. Sabada Banara ngomong kitu, saterusna si Saron nyarita deui. Bener. Memang kitu sabenerna mangge teu heula ku lain-lain lumayan ka genep manusia. Geus tega nyiksa ka diri emang salila 20 tahun. Coba ku jang sawang dikubur hirup-hirup anu sakitu lilana lain siksa anu endeng-endeng. Tapi menang disebutkeun geus kaliwatan deui. Mata wajar lamun emang rek malik teh suka. Tapi sok sanajan kitu. Hari minggu depan sadar mah kana kasalahanana. Mang moal maksat malas pati. Tentu bakal ngahampura kana kasalahanana. Tapi nyatana malah lebih jahat. Yang Banara teu bodosa apan keladi ala nyawa geuningan. Cek si Saron bari neuteub ka Banara. Ari dipikir-pikir mah teh tela bener. Caritaan si Saron teh kajahatan lain kajurung ku nafsu bae, tapi kajurung ku rasa tanggung jawab pikeun ngabela dirina tina ancaman deungeun. Buktina kaburak siluman oge teu tega maehanna teh nyaso teh burak siluman perlaya manehna tega maehan diri sorangan tina wahing ku sieun birang pedah kasebut teh jago teu bisa ngarubuhkeun musuh. Padahal lamun burak siluman sadar mah yen manusia teh taya daya teu upaya teu aya nu jago jeung teu aya nu unggul teu kudu boga pikiran kitu anu jago angin pangeran anu unggul angin pangeran. Atuh ngeunaan pecut kilat ge sarua ku si Saron teh moal langsung dipaehan lamun pecut kilat sadar kana dirina sarta teu terus-terusan nganggap jahat ka si Saron. Nya so teh pecut kilat dipateni pedah geus yakin pisan pecut kilat rek ngabinasa ka Banara. Nah bener si Saron jahat lamun kitu carana. Hayu urang pada ngabandungan saterusna. Harita Banara jeung malati bodas katut samdi keur ngaharulang mikiran caritaan si Saron. Tetela aya benerna caritaan si Saron teh. Akhirna pok Banara nyarita kalayan tenang. Eta geus pisan paman ku abdi langkung ka hartos ayeuna mah. Yen tekad paman teh teu sadayana kaluar tina tekad nu awon. Nanging kadorong ku rasa tanggal waler paman palai ngabelaan kana jiwa abdi anu nuju diancam bahaya pati. Tah kumargi kitu ayeuna mah parantos ulah nyarioskeun perkara eta. Ayeuna urang langsung sae urang ngemutan layon pecut kilat anu masih keneh ngabugigag di paperangan. Nah kedah kumaha saena mangga nyangakeun ka paman sareng ka Mang Sambi. Da abdi mah teu kiat di damel anu abot awak abdi karaosna geus pisan. Cek Banara bari neuteub ka si Saron terus ngareret ka Sambi pok Sambi ngajawab panggeulana. Ari kanggo mama sejatumut we kana parentah. Mangga bade kumaha-kumaha oge kumang gangros bakal dilaksanakeun. Cek Sambi bari ngareret ka Banara pok Banara nyarita deui. Hatur nuhun Mang Sambi nanging kumaha emutan paman. Cek Banara bari ngareret ka si Saron. Urang kuburkeun ujang. Perkara migawenakeun bae kumang jeung Mang Sambi. Ujang mah teu kudu milu capek cicing we di dieu sing raos-raos. Segala rupa emang bakal tanggung jawab. Cek si Saron para mitra sadaya bari singkir. Mangga atuh ari kitu. Sok dilaksanakeun mumpung siang keneh. Abdi bade ngantosan bae di dieu. Cek Banara bari neuteub antem pisan. Kasih Saron geus kitu mah teu bade catur jut si Saron turun kaburuan. Atuh dituturkeun ku Samdi ari Banara mah cicing bae di imah dibaturan ku malati bodas pikeun ngajaga kemungkinan bisi aya musuh datang deui. Ieu carita para mitra urang gancangkeun. Kumaha carana ngubur mayit si pecut kilat teu dicaturkeun urang caturkeun bae rengse kira-kira wanci asar.
Sisaron jeung Samdi katut Banara geus ngariung di tepas hareup. Tilu jelema anu geus ngahiji hari teteh ngayakeun hiji babadamian babala gempagan anu leuwih asa. Yang Banara kitu deui ka Samdi ngurebkeun mayit si pecut kilat geus rengse. Tapi lain hartina pagawean urang geus beak. Lantaran musuh urang masih keneh loba, malah teu mustahil lamun si kalingking bakal nepungan ka baturan anu sejen. Contohna ka Pedang Sakti atawa katurunan Kilunyar. Kitu deui katurunan Kibingbin. Eta kabeh musuh mang nu teu bisa dianggap remeh. Lantaran maranehanna teh geus asup kana genep jago teh. Dah kulantaran kitu samemeh mang idit deui neangan piubareun. Mang rek mereh heula hiji barang pikeun pibak lenjang Banara. Bisi isuk baring isuk pagi, isuk jaganing pageto teu aya di waktu anu salse. Dah kulantaran kitu hayu tuturkeun mang urang ngajugjug ka hiji tempat pikeun nyokot eta barang. Malah Malati Bodas kudu dibawa pikeun saksi jeung ngarah nyaho. Cek Sisaron bari ngareret ka Banara. Pok Banara ngajawab rada reuas pacampur jeung ato. Oh, mangga paman. Abdi sejang ngiringan nanging kumahanya Mang Samdi tiasa ngiring atawa henteu. Wayahna Samdi ulah ngilu. Lantaran perlu ngajaga di dieu. Bisi aya naon-naon nu datang ka imah anu kaditu majang Banara jeung Malati Bodas. Jawab Sisaron bari ngareret ka Samdi. Cuma juragan abdi mah bari ngiringan we sakumaha anu di kapi kahoyong gitu lah. Cek Samdi bari manggut tanana ngawula ka Sisaron. Syukur pek cicing di imah sing hati-hati. Ari jang Banara kukul rek di bawah heula tapi moal lila paling-paling samemeh magrib geus datang deui. Cik pangdiangkeun Malati Bodas tidak ka dieu. Cek Sisaron bari ngareret ka Samdi. Cuma juragan. Jawab Samdi bari terus ngaleos ka tukang. Heuleut sawatara waktu Samdi geus datang deui dituturkeun ku Malati Bodas. Ge buanana Dariu. Kok Samdi nyarita ka Sisaron, cuma nyangakeun juragan, ieu ning Malati parantos aya nu. Syukur Samdi ayeuna kieu ning Malati. Ayeuna keneh hayu urang tuturkeun mang. Urang babarengan ngajugjug hiji tempat, mang rek masrahkeun hiji barang ka jang Banara. Cek Sisaron bari ngareret ka Malati Bodas. Abdi mah bade ngiringan we paman. Abdi parantos siap kanggo ngalaksanakeun sagala rupi parentah. Jawab Malati Bodas bari singkil malah make jeung ngagilirkeun perah bedog segala rupa. Atuh Sisaron mani unggut-unggutan bari seuri leutik. Syukur hayu urang idit ayeuna keneh. Ulah miceunana waktu teu puguh bisi kabul-burit manten. Cek Sisaron bari jung nangtung kitu di Banara jeung Malati Bodas terus tarurun kaburuan. Dijajabkeun ku Samdi nepi ka pakarana. Wakilila Sisaron jeung Banara katut Malati Bodas duki jauh ti imah Samdi. Terus nanya ka pagunungan sok sanajan teu ngarti oge kana tujuan Sisaron. Banara jeung Malati Bodas tetep nuturkeun kalayan sabar. Banara leumpang teu boleh digendeng ku Malati Bodas. Bisa aya bancang pakewuh atawa bisi labuh, maklum Banara awakna kur lemah pisan. Sanggeus lumampah kira-kira sajam leuwih. Serog ka hiji palataran kaayaan dirinya rada caraan, tapi ti sisina loba tangkal kai anu geus jaramotan. Reg Sisaron heula leumpangna, atuh Banara jeung Malati Bodas areureun pok Sisaron nyarita. Urang geus nepi ka dituju jang. Ieu tempat ngandung hiji sajarah nu kacida lengkepna. Lantaran baheula mah di dieu teh paranti ngayakeun gempungan para jago-jago silat. Tapi ti saprak mang dikurung gayang nincak-nincak acan. Kakara ayeuna ditincak di kurang malah baheula mah lembur Cilayung oge can aya. Dah nya di dieu pisan mang jeung si genep jago ngan hanjakal maranehanana licik mang ditipu anu akhirna mang bisa diringkus. Tapi aya untungna samemeh mang katewak barang mang anu jadi rebutan batur kaburu disemputkeun heula di tempat anu bumi. Moalna rek dicokot ku mang sarta bakal dipasrahkeun ka jang Banara. Cek Sisaron bari ngarahuh narik napas panjang sakabeh pangalaman di zaman katukang kagamar deui. Ari Banara pok nanya ka Sisaron. Atuh nuhun sadrajana ge paman. Nanging naon atuh barang teh sareng kumaha lalakonna siga nu ngandung sajarah nu panjang. Bener jang. Bener pisan. Eta barang deh aya sajarahna, aya hikayatna, aya dongengna, tapi keun ulah waka dadanya.
Da engke moal burung diterangkeun kabeh ka ujang. Hayu ayeuna urang nyokot heula. Cek si Saron bari terus leumpang deui lalaunan ku Banara jeung Malati Bodas dituturkeun. Bari leumpang pok Banara ngajawab. Mangga paman, agung ngiringan kumaha saena. Cek Banara bari rumahuh bangun capek. Dina tangan geus renung ku kesang dada karasa rada sesek. Ambekan semua hegak tapi Banara tetep leumpang kalayan tenang. Malati Bodas leuwih awas paneteupna manehna salilana naringakeun kana kaayaan diri Banara. Malah Banara anu bangun capek oge kanyahoan pok Malati Bodas nanya lalauna. Ih capek mamangga ku abdi urang ganong, cek Malati Bodas teu asa-asa. Da memang kewajiban manehanana sedeng Banara awakna masih keneh leuleus daya tanaga. Anu capek namana takuning. Nanging akang hayang leumpang itu ngalati suku ngarah teuing seteuing. Cek Banara bari ngareret ka Malati Bodas manehna embungeun ari kudu diganong ku Malati Bodas mah. Sok sanajan manehna kaayaan suku teh geus karasa leuleusna. Nanging sareng tibatan repot mananggung saya diganong Kang. Upami maksakeun mapah mabilih nambihan repot kana salira. Cek Malati Bodas tetep nawarkeun jasana kajurung ku rasa tanggung jawab. Sabios teu kedah ning Malati. Sabios urang lalaunan mah mapahna. Jawab Banara keukeuh teu daekeun. Malati Bodas teu bisa maksa, akhirna pok nanya ka si Saron. Paman, tebih keneh tempat panyimpenan barang teh? Cek Malati Bodas bari neuteub kana punduk si Saron. Harita leumpang ti heula, ret si Saron ngareret bari ngajawab, tapi tetep bari leumpang lalaunan. Saneun deui Malati. Tuh deukeut tangkal kain nunggal. Paling 200 lengkah deui. Nah, aya naon nanya kitu Malati? Ieu Kang Banara parantos capek upami tebih keneh mah bade diganong ku abdi. Kitu maksud abdi teh paman? Jawab Malati Bodas bari ngareret ka Banara atuh nyeh si Saron seuri leutik pok nyarita. Sanajan geus deukeut oge ari jang Banara capeueun mah. Naon salahna lamun diganong? Cek si Saron bari ngaraneg heula leumpangna. Sawios paman teu kedah. Sawios bari ngeureuyeuh we lalaunan. Cek Banara bari rada kurumas kelemes tera. Teu naon ari kitu mah. Urang lalaunan leumpang. Da teu kitu ge geus deukeut onggoh. Jawab si Saron bari leumpang deui dituturkeun ku Banara jeung Malati Bodas. Teu sawatara lila antarana tiluan geus anjog kana dijunjung. Ranu si Saron eureun kitu deui jang Banara jeung Malati Bodas. Ret si Saron ngareret ka hiji tangkal anu misah eta tangkal kai kacida gedena. Lamun ditangkep ku saurang mah moal katangkep, dauna gomplok dahana oge loba. Sanggeus rada lila pok si Saron nyarita ka Malati Bodas. Malati Bodas, anjeun geus diwaris 2 jurus nu ampuh, cik cobaan kana tangkal kai ieu. Naruntuh atawa moal, cik kembang hayang nyaho kana kakuatan yang Malati. Cek si Saron bari nunjuk kana tangkal kai. Untuk jauh ti manehnana haripanona ngareret ka Malati Bodas. Abot pisan paman, margi eta tangkal kai teh kalintang ageungna, rupina mah abdi teh moal kiat paman. Jawab Malati Bodas bari neuteub kana tangkal kai anu jangkung tur gede. Is, ulah wa kaeleh ku memeh darung, ulah mopo memeh nanggung, ulah kumeok memeh dipacok, sok cobaan heula. Da sanajan teu kuat tidak moal dihukum ku mangge. Cek si Saron bari mundur 2 lengkah. Kapaksa Malati Bodas maju serog masang kuda-kuda tapi samemeh ngirimkeun tenggelan pok nyarita heula. Nya bade dicobian paman ku abdi teh manawi aya hasilna. Nya sok sing buleudeg. Kabeh pate kadan teh. Kayakinan damplokeun kana eta tangkal kai. Kakuatan nu aya kerahkeun kabeh. Ge kumaha hasilna? Cek si Saron bari neuteub kana kuda-kuda Malati Bodas. Mangga paman, jawab Malati Bodas bari seret rakatak ngumpulkeun tanaga dina 2 dampaleungeunna. Geus kitu serog maju 2 lengkah kalayan teu loba pikir deui. Suk keduh Malati Bodas ngahantem tangkal kai satakar tanaga riang bubut dahan-dahan kai. Ngararing maruragan kala kai rabeng siga nu dicepretkeun. Tapi tangkal tetep kagen ngan saukur oyang saeutik. Renghap Malati Bodas narik napas panjang. Kalayang 2 leungeunna diputerkeun ka luhur. Seret ditarik ka lebah 3 burung. Geus kitu surudut keduh 2 tenggelan dengar tangkal kai. Rekot tangkal kai tinggal rekot sigarek pungas. Tapi tetep tagen ngan ukur dauna bae anu gurubut maruragan.
geus kitu mah lakatai awak Malati Bodas athaleuleus lantaran sakabeh tanaga geus dikerahkeun pikeun ngaruduhkeun tangkal kai. Akhirna berat Malati Bodas diuk dina tanu satengah meubeutkeun maneh sakakap si Saron jeung selikeun. Tetela geus aya ari kakuatan mah ngancan cukup pikeun ngaruduhkeun tangkal kai nu sakitu gedena. Geus gerak udang Malati ieu tangkal kai rek dirubuhkeun kumang. Si Saron bari nepak tangtak Malati Bodas saraya hawat panas ngocor kana sakujur awakna. Dumadakan harita keneh jag-jag deui korejat Malati Bodas udang pok nyarita ka si Saron bari mangut. Hapunten paman, abdi teu kiat ngaruduhkeun tangkal kai anu sakitu ageungna. Cek Malati Bodas bari terus mundur sababaraha lengkah ngadeuketan ka Banara. Dina naon sok bandungan kuduaan bari sakalian tegaskeun gerakan mang ngarah bisa dituntan. Ya gerakan hitung-hitung hiji pangajaran pikeun Jang Banara jeung Malati Bodas. Cek si Saron bari rengkenek masang kuda-kuda. Tunggal gerakan dilakukeun kalayan salse nu dimaksud sangkan bisa ditulutan ku Banara jeung Malati Bodas. Geus kitu serog maju salengkah, rengkah namiring suku kenca aya dihareup sedengkeun katuhu aya di tukang sarta dampal suku rada ngebong kaluar. Teu dina kerep si Saron ngepeukeun dua leungeun bani buleud-buleud wae. Siu kaduh robot seor tangkal kai anu sakitu geuna terruntuh. Terus ngaguru biar gunung urung dahan-dahan parotong pating berobot aweuhan pating salewor kaunggal madhab. Ngan sakalina geus tangkal kai geus rubuh sigan dikeun tuar. Yuk kada dieu sing deukeut Jang Banara oge Malati. Si Saron bari ngagupayan ka Banara. Gancang Banara jeung Malati Bodas nyalampeurkeun pok Banara nyarita semu kaget. Bade pikir saya naon paman? Nanaonan make ngaruduhkeun kai abdi mah teu ngartos kana maksad paman. Cek Banara bari neuteup kana tunggul kai. Kitu deui Malati Bodas manehna colohok bae da can ngarti. Jagoan di dieu. Mangrek nyokot eta barang tina jero tunggul kai. Dan sabenerna mah teh tunggul kai teh molongo di tengahna. Cek si Saron bari terus ngadeuketan tunggul. Banara jeung Malati Bodas ngajaran tang bae nuan si Saron. Alacak si Saron naik kana tunggul terus ngodok kana dasar tunggul. Anu gorowong si gaguha kep nyekal hiji barang nu inuh putana. Sanggeus beunang terus turun deui tina tunggul kandeang leumpang ka palebah Banara jeung bari cakakak seuri. Puluhan daun ieu barang ditunda di dieu kumang. Kalayan tetep weuteuh eueuh parobahanana. Yuk urang tarempo jerona. Cek si Saron bari gek diuk dina taneuh. Banara jeung Malati Bodas guk gek dari kareupeun si Saron sehingga budak leutik nyampeurkeun kanu kamusuhna. Geus tarapti pok Banara nanya ka si Saron, "Naon teh paman sareng deui naon kagunaanana?" Cek Banara bari neuteup ka hiji barang nu keur dicekal ku si Saron. "Sabar Jang Banara, ke urang bersihan heula ku paman. Lantaran ieu teh pinuh putana, da puguh geus dila ditunana kumang di dieu." Cek si Saron bari terus ngusapan eta barang. Malah menidi 8 kutungtung baju telida berai-berai eta barang kecahayaan rupana koneng emas mening ngempur matak pikabitaeun puguh pikeun Banara jeung Malati Bodas mah para mitra meuni carolohok bengong panon teu ngiceup-ngiceup neuteup kana hiji barang rupana teu beda jeung emas malah pok Malati Bodas nyarita semu kaget. Emas meuni ageung paman? Cek Malati Bodas bari tetep semu melong semu kaget atunya si Saron seuri bari nyarita. Lain emas ieu maning Malati tapi besi kuning. Asli ieu teh teu kacampuran naon-naon. Sok baranungan sing taliti ieu barang rek ditemungkeun tanda-tandana. Cek si Saron bari ngerenghap heula narik napas panjang. Sigan singgah rek nyarita deui. Mangga paman ku abdi bade di Bandungan. Cek Banara bangun teh sabar panon teu lesot-lesot neuteup kana besi kuning nu dicekel ku si Saron pok si Saron nyarita deui. Teh bener kitu dening Malati. Ieu teh bener-bener nu disebut besi kuning teh. Tuh tarempo kuduaan. Rupana koneng siga emas gedena moal leuwih ti sagede inung suku emang. Panjangna kira-kira sajengkal ari puhuna buleud sarta tungtungna pas lagi genep. Ieu teh kawe aya pihartieunana ngan pikeun nerangkeunana. Hartina lalakona panjang kumaha rek ngadangikeunana. Cek si Saron bari neuteup ka Banara jeung Malati Bodas. Kantenan paman sok dongengkeun ka abdi ngarhabi terang kana eta riwayat pikeun nambahan pangaweruh. Jawa Banara bani marah main
manehna geus teu sabar hayang nyaho kana hartina eta Wesi Kuning. Syukur ari darek ngadengikeun mah. Ari Malati Bodas kumaha? Cek si Saron bari ngareret ka Malati Bodas. Abi hoyok perang paman, mangga geraguar lalakonna. Jawab Malati Bodas bari neuteub ka si Saron. Syukur sok Bandungan. Kumang rek dicaritakeun garis badag unggul. Sabab lamun dicaritakeun kabeh waktuna moal mah kieu lalakonna teh. Baheula waktu mang jajaga keneh. Malah mah umur ge moal leuwih ti 20 tahun. Katatar Sunda aya beja yen bakal aya para jawara deungeun. Nu hartina mah bakal ngajoraga urang. Eta beja can tubuh bener henteuna lantaran dibawana ku jalma nu kurang dipercaya. Tapi ari waspada mah tetep urang teu kudu. Nya akhirna para jawara-jawara nu kasebut geus moyan ngayakeun rempugan di hiji tempat. Anu putusanana sakabeh jawara kuduna hiji sarta sarerea satuju ieu kajadian teh kira-kira 40 tahun ka tukang. Gancangna carita sakabeh para jawara geus ngahiji, tapi aya hanjakalna hampir kabeh ngaku pangpunyulna. Sarta hampir kabeh pada hayang jadi pamimpin malu manusia atuh. Akhirna nimbulkeun hiji paceng kada nu kacidaramena. Malah teh saeutik nu jadi korban, sanggeus loba korban teu puguh-puguh, nya sarerea ngayakeun hiji rempugan. Hasilna tina eta babala gempagan rek miri jago, saha nu kaitumpang punjulna sarta teu ngelehkeun rek dijieun pamimpin. Hari nu ngayakeun pertandingan jadi dieu pisan baheula teh malah mangkung si milu rajo. Ngan teu milu diadu da bodoh keneh. Kakara boga kahayang bungkul. Ari kabisa can boga, ari hasil tina eta pemilihan teh aya 7 jago nu kaitung punjul tinu sejen. Jeung aya hiji nu kaitung pangpunjulna, nya akhirna nu pangpunjulna dijieun pamimpin. Ari genep kulantaran hampir sarua dijieun anggota. Tapi tetep we aya paceng keadaan, aya keributan, malah hampir unggal aya pasualan kudu we ditungtungan ku silih ala nyawa. Akhirna sarerea rempugan deui ngayakeun babalang bagembagan deui sarta hasil tina hiji pamimpin kudu boga lamang. Kalayan teh lamang teh kudu ditanaan ku anggotana anu genep. Sanggeus ngaliwatan sababaraha cobaan jeung babadamian, akhirna ngawujud hiji lambang dijieun tina logam nu kaitung langka. Anu kapilih taya di iwa ti Wesi Kuning nu rupana siga kieu. Cik si Saron bari ngacumpun Wesi Kuning keur dicekalna. Kitu. Rupi salajengna kumaha paman, abi mah teh acan ngartos. Yang hubunganna sareng ieu barang, cek Banara neuteub ka si Saron, pok si Saron nyarita deui. Memang moal ngarti lantaran lalakona can tamat. Sok Bandungan deui urang teruskeun ngadongengna. Kieu terusna teh. Eta Wesi Kuning mangrupa hiji lambang anu kudu dihormat-hormat jeung dihargaan ku sakabeh kalangan persilatan dina zaman harita. Ari nu perlu pisan mah aya genep jago teh. Lamun genep jago geus tunduk kana eta lambang, anak buahna ge kudu tunduk. Sanuani ngalawan bakal dihukum ku sarerea, akhirna sarerea satuju. Lamang terus disahkeun sarta nu genep jago neungeun tanah dina Wesi Kuning anu segi genep teh. Sedangkeun pamimpinan neungeun tanah dina puhu nu buleud. Da kitu hartina ieu Wesi Kuning teh mamadak ieu barang pada merebutkeun da puguh gede punana. Cek si Saron bari nyelang heula ngareret ka Banara. Pok Banara nyarita deui. Terus pamikitu paman. Nanging naon sababna ieu barang cepet aya di paman. Nah paman teh pamimpin genep jago, cek Banara bangun penasaran. Can tepi ka palebahdinya. Lalakona panjang keneh. Lantaran harita mah memang mangge ngora keneh, jeung can kasebut jadi jawara kakara resep wungkul kana persilatan. Haripangna bisa aya di leungeun mang lalakona kieu. Kira-kira 10 tahun ti saprak disahkeunana ieu lambang. Di tatara Sunda bener-bener aya karaman. Mangrupa hiji kaributan nu dibalukarkeun ku datangna jawara-jawara deungeun. Akhirna nimbulkeun peperangan nu kacidarongkahna malah mawa korban jiwa anu lain saeutik. Tah dina eta peperangan mangge milu campur. Ngan emang mah teu babarengan jeung guru atawa jeung persatuan, tapi mawa ngaran sorangan. Da satenina ge sakadar hayang nyaho
jeung hayang nambahan luang tur pangalaman. Dina eta peperangan pamimpin si genep jago kasoran tapi teu nepi ka ajal ngan saukur kabur tina pakalangan. Lumpatna tumpak kuda malah akhirna mah genep jago kalabur naringalkeun baturna anu jadi korban. Dina eta kesempatan ti hiji jago nu kasebut pamimpin teh aya nu murag karetana gancang kumang dipulung. Kabeneran harita teh teu aya nu nyahoan deui lantaran kaayaan keur ribut campuh pacibeuh. Harita mangge can nyaho kana keampuhan ieu si kuning. Akhirna kulantaran rupana alus tingkat cidaherangna emang jadi kabita tuluy dibawa balik ka imah. Hari saterusna peperangan eureun para jago kalabur kaleweung. Ari mang neangan guru nu kaitung luhur pangardina terus diajar sorangan di jero guha. Yang diajar di unggal tempat. Akhirna dina waktu kurang lebih 7 tahun mang geus kaitung unggul. Unggal jawaran diajak tarung tang turubuh. Sarta dina eta kesempatan nyebar deui hiji beja yen lamang 7 jagoan leungit disusul ku ributna sakabeh perguruan silat. Sarerea pada hayang ngamili kana eta barang nya akhirna tidinya mang nyaho pisan kana kagunaan besi kuning ieu. Malah teuing tim mana mimitina bet jadi loba jalma nu nyahoeun yen eta lamang teh aya di mang. Malah unggal poe salila 3 tahun mang terus-terusan ngalawanan jalma-jalma masyarakat nu mikahayang kana ieu barang. Tapi untung mang geus kaitung jago harita teh lantaran loba jawara-jawara nu tuluy ka mang. Akhirna sarerea malunur atuh kapaksa kudu namahan pati. Da mangge jadi lelebar ari ieu barang kudu ku batur mah homo ari geus nyaho kana kamangfaatan mah. Nya tidinya mang dilandi si tangkora kidung yang dianggap jelma jahat lantaran bidang maehan batur padahal mah maranehna keneh nu nyieun kaributan. Da mang mah teu hayang maehan batur. Ari saterusna kira-kira 20 tahun ka tukang hiji tahun anu geus ditangtukeun para jawara ngayakeun deui pamilihan jago. Mangge milu harita teh anu akhirna mang unggul saterusna mang diangkat jadi pamimpin si 7 jago sarta boga bawahan genep jago nu ti heula geus dicaritakeun ka ujang antarana si burak siluman si pecut kilat jeung geus paraeh. Tapi kulantaran maranehna geus boga rasa sirik pilik jail kaniaya ka diri mang maranehna ngaku pamimpin teh ngan hareupeun wungkul ceuk paribasana beungeut nyang hareup ati mungkir sarta lamun mang ngacungkeun di barang. Tapi lamun di satukangeun mah sarerea ngarah-ngarah ka mang lantaran maranehna boga anggapan yen mang teh tetep jelema jahat. Jadi alasan mah teu hayang boga pamimpin anu jahat padahal mah maranehna can puh bener atawa henteu. Nu yakin mah sarerea ge sarakah ngan memang aya hiji jago anu kawilang alim tur kaitung bageur manehna katelah kilunyar sigana mah aya keneh turunanana mudah-mudahan isuk jaganing pageto aya bisa tepung jeung urang. Waduh keur udah capek jang udah nyari dada jang cing mang hayang nya heula ka arti nepi ka nyandeu cing kisaron bari neuteub ka banara gancang banara ngajabat ka hartos pamot nanging aya keneh gancang ka hartos nya tina perkawis musuh di luar teh sareng sababna pangapaman di ruang kerepes ku genep jago teh cik banara bari malik neuteub ka sisaron pok sisaron neruskeun caritanana. Sabar jang keun urang tataan hiji-hiji urang caritakeun ngarah ka harti. Ieu saterusna lantaran loba jelema anu ngarasa sirik ka mang akhirna si genep jago terus-terusan ngancam ka mang. Malah mineng tarung patutunggalan tapi kabeh tetep gaya nu mampu ngarubuhkeun mang ari tujuan maranehna sangkan ieu lamang bisa leungit tina leungeun mang. Akhirna si genep jago ngayakeun gawe babarengan pikeun newak mang ku jalan tipu muslihat dan terang-terangan mah geus jelas teu kuateun. Nya akhirna mang bobor karahayuan tapi kangalaman dikubur salila hampir 20 tahun. Pikeun batur mah sigana mah moal percayaeun dan terang kaitung hiji halan mustahil. Tapi pikeun mang moal jadi pikiran rek percaya rek henteu sabodo teuing ngan unjung samemeh mang katewak ieu lamang kaburu disumputkeun ku mang nganina tangka kayu tadi dirubuhkeun sedeukeun lamang si 7 jago teh nya ieu pisan barangna. Kitu lalakonna teh jeung banara
Ujang perlu hafal kana eta riwayat sabab ieu barang bakal dipasrahkeun ka Ujang. Lain Ujang saterusna kudu husuk mampu jadi pamimpin si genep jago. Ari sabab memang geus kolot, geus meujeuhna mundur tina kalangan persilatan. Geus cuit ka hareup lamun umur teh mah lamun taun emang teh geus nincak November Desember. Cek si Saron mungkas caritaanana dina beungeut ngalangkang hiji kabagjaan ari ras inget kana kajayaan dina mangsa anu katukang-tukang. Sedengkeun banana can waka ngajawab kalaka ngahuleng sigan bingung. Lantaran prik dipasrahan hiji lambang muka sidang gede hargana, pikeun banana mah lain bunga kalaka susah. Ari sabab teu gampang nyekel barang nu gede hargana. Komo dayeuh aya patula patalina jeung genep jago anu harita geus ngamusuhan ka banara, mana komo lamun banara nyekel eta lambang. Ngaso. Para mitra kaum dangu salajengna kulantaran banarangan ukur ngahuleng bae teu kecet-kecet, teu lemek, teu nyarek, teu aya reaksina tina perkara nu caritakeun ku si Saron alias si tangkorak hideung teh saterusna si Saron nyarita. Ulah ngarasa bingung jang banara sabab mangge moal cicingeun tangtu bakal nangtung satukang Ujang pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan anu teu dipiharep. Sarta kabeh pangawasa mang bakal diturunkeun ka Ujang sangkan Ujang bener-bener mampu ngungkulan si genep jago. Wayahna ieu barang kudu ditarima ku Ujang. Cek si Saron mari neuteub ka banara. Ari geus dibere sumangat kitu mah pok banara ngajawab. Perkawis eta lamang kantos tu abdi bakal ditampi tapi moal waka ayeuna pisan. Paman margi abdi teh nuju dina kaayaan kieu. Bilih eta barang karampas di ku batur. Anu sanes hakna cek banara bari neuteub kana besi kuning masih kena dicakal ku si Saron. Emang kaharti ku mangoge ayeuna lain waktuna anu mustari tapi sing inget jang banara mang teh loba keneh kawajiban anu kudu dilaksanakeun ayeuna. Lamun bari mamawa ieu barang moal jonggon anu mata kapaksa ieu lamang kudu dicekel ku Ujang. Dina hiji waktu tangtu bakal aya gunana tapi memang bisa gigireun ti eta bakal aya mamalana. Cek si Saron berdeng hapranyu jigan capek panu neuteub seukeut ka banara sedengkeun malaki bodas anu nyaksian eta kajadian. Colohok setengah teu percaya tapi teu wani nyarita cicing bae bari ngabandungan obrolan banara jeung si Saron. Tos pagi paman nanging sateu acan abdi nampi kana eta lamang cobi balor heula pertarosan abdi tadi. Nginaan musuh urang luar teh anu ngabalukarkeun ributna kaayaan di urang naon margina jawara-jawara di urang di kakawon ceuk banara bari ngusap beungeut sigan singak pisan. Ade kitu kejang ade pisan kieu lalakonna teh pangna jawara-jawara ti urang arele lain hartina pangabisa urang handap tapi harita teh jawara urang dilawan hiji pakarang anu kacida ampuna. Malah make bisa main hanti kajauhan segala rupa rupana harideung si jaiteuk tapi tina congona sok kaluar sini sarta teu kanyahoan balad urang teh sok loba nu raheut dadak-dadakan. Eta alat kacida ampuhna nu akhirna mah sameme balad urang bisa nyerang sok kaburu rubuh manten bari mani getih. Kabeh dienakeun eta pakarang teh kanyahoan ngaranna cenah sok disebut bedil. Kitu ceuk beja majang banara. Cek si Saron rangkeun pakarang musuh. Dina zaman bareto banara meningah huleng saterusna umut-umutan tanana ngarti. Pok banara nyarita deui ka si Saron. Pantes atuh pami kitu. Nanging kumaha saterasna eta teh naha teu aya deui perlawanan ti urang. Ceuk banara bangun gemes lantaran ngadenge baladna kapepet. Henteu. Tangtu terus-terusan aya perlawanan ti urang. Ngan hanjakal mang teu kungsi milu campur lantaran katumpulkeun ku urusan anu teu pararuguh. Kalah kasilih kakalakeun jeung batur sakanang tapi keun anu geus mah geus kalibat. Jeung deui geus beda lalakonna memang eta ge aya di lalakon anu khusus. Pikeun medar masalah perjuangan bangsa urang dina ngusir bangsa deungeun anu ngajajah ka urang.
Ayeuna mah sok tampanan ieu barang teh ngarah mang ngarasa leuwih yakin sarta mang bakal bulan kapercayaan yen ieu barang bakal mawa kaberesan lamun aya dina dampaleungeun ujang. Cek si Saron bari masrahkeun wasi kuning ka Banara kalayan teu sadar sapinuhna Banara nampanan eta barang. Leungeun meninggal jantung ratu tutunggulan hate Banara jadi teu puguh rarasaan lantaran dipercaya pikeun nyekel hiji lamang anu gede ajena. Sedangkeun kaayaan Banara sorangan batang sakitu hutang tuna oge hal ieu teh bakal namahan berat pikeun Banara. Tapi Banara teu nemungkeun rasa kahariwang. Kabingung malah sabalikna paroman Banara rada marahmai sok sanajan hatena keur perang sabil. Paman, ieu barang teh lambang kabangjan pikeun abdi. Tapi disagedengeun ti eta tangtu teh hiji lambang kasusahan pikeun abdi. Margi tangtos bakal ngonang rupa-rupa mamala pikeun diri abdi. Cek Banara bari nyekel wasi kuning paguh pisan. Ngarti jang. Tapi ulah leutik hate ujang tangtu bakal dibantu kumang. Sarta ujang buru-buru cager deui supaya bisa ngungkulan rupa-rupa masalah anu bakal datang. Cek si Saron bangun reueus manehna geus boga hiji kayakinan yen Banara bakal mampu nyekel eta barang. Hatur nuhun paman. Nanging bari kumaha saterasna? Cek Banara bari netep ka si Saron. Ayeuna kieu eta barang ulah ditembong-tembong ka sasaha nu meunang nyaho ngan malati bodas hungkul. Nu sejina mah teu meunang nyaho, saterusna deui kulantaran ayeuna geus burit. Hayu ayeuna urang ulang dan sambil mangrek mereh heula pepeling ka malati bodas. Cek si Saron bari ngareret ka malati bodas. Samemeh si Saron cacarita pok malati bodas ngomong. Paman, abdi mah parantos siap. Sayagi kamu nampi piulang ti paman mangga geura saureukeun ka jisim abdi. Alus syukur ari kitu mah. Ayeuna kieu mangrek namplokeun kapercayaan ka malati bodas pikeun ngajaga jang Banara tina rupa bahaya. Jeung deui kade sing apik lambang nu tadi teu meunang kanyahoan ku jalma sejen sarta teu meunang karebut ku batur. Lamun eta kajadian kitu malati bodas nu bakal ditagih tanggung jawabna ku mang. Dah kitu pebeling ti mang kumaha sanggup malati bodas? Cek si Saron tegas pisan para mitra lantaran ayeuna mah perkarana beuki bahaya utamana pikeun ngajaga kasalamatan jiwa Banara. Hartos paman, abdi sanggeum ngalaksanakeun sarta abdi bade rela ngorbankeun jiwa sareng raga kamu ngabelaan Kang Banara upami Kang Banara nu cilaka alatan abdi talobe ngagerah hukuman diri abdi. Cek malati bodas tegasna keur. Atuh puguh si Saron meuni bungaheun Banara ge ngarasa reueus hatena lantaran boga pangawal nu satia. Pok si Saron nyarita deui. Syukur memang kudu kitu mang jadi leuwih percaya ayeuna mah. Yu urang baralik tuh panon poe geus tunggal gunung. Cek si Saron bari nunjuk ka beulah kulon memang bener panon poe geus teresu. Cahaya geus robah jadi beureum sembuh koneng. Cung Banara jeung malati bodas nahantun. Pok Banara nyarita. Mangga urang mulih paman. Cek Banara bari ngalengkah lalaunan. Terus ditutulkeun ku malati bodas jeung si Saron. Tiluan tilu badai carita tuluy bae laleumpang ngajugjug ka lemur Cilayung. Dijajatkeun ku sora tongeret anu reang di sarada sedengkeun kaayaan harita teh beuki bunik bae. Malah panon poe oge geus surut teu lila antarana berai cahaya layung meuni hibar. Rupana beureum semu koneng manuk-manuk recet di sarada bangun bunga. Teu kacatur ke di jalana para mitra. Banara jeung si Saron katut malati bodas geus anyog ka imah Samdi. Terus ngariung bari barang dahar si Saron padana ngaplalakona. Samdi jeung pamajikanna carolohok bengong ngadenge lalakon si Saron. Sanggeus parat ngarobrol Banara jeung malati bodas katut si Saron sarare di tempatna sewang-sewangan. Kitu deui Samdi jeung bojona saputing eta mah teu aya kajadian anu matak narik kaayaan teh biasa-biasa bae. Isukna si Saron irit deui maksud rek ngajugjug ka pagunungan Nagasukma pikeun neangan buah malaka hiding. Saat urang tuna heula kaayaan Banara jeung malati bodas kitu deui si Saron. Keur lunta ka pagunungan Nagasukma ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun ini Kalingking jeung Nyi Maria anu keur lalumpatan ningalkeun layon pecut kila.
dua nana pating pelesat kalabur menikeun mulihkan naon-naon antara ngerasa teter ku si Saron komo barang nempo sirah pecut kilat hancur. Nyi Maria meninggal biri gidig malah harita ge pramitra salila lumpat sirah nu hancur teh kasawang bae. Sanggeus lumpatan kira-kira 2 jam lilana ini kalingking ngerasa aman. Reg lumpatna eureun pok nyarita ka Nyi Maria anu kereng hapranjuh tukang nana. Eureun Maria, sigana mah geus jauh lompat itu. Lantaran geus lila pisan ieu si Saron moal kuat teh nyusul ka urang meureun. Cik Nyi kalingking bari ngusap beungeutna. Paroman katarabak ketut hasil lantaran geus sababaraha kali tarung eleh bae mangkaning bareto mah manehna ge kasebut jawara aneh tur gagat. Bener Nini, geus jauh pisan lompat teh. Aduh. Da sakitu buktina dada menisa sakarasana tapi kumaha nasibna paman pecutnya tiasa katulungan moal kitu Nini. Cek Nyi Maria bari setengah ngebeutkeun bujurna kana urang cukup. Nah, tuntun nama ini kalingking ge milu diuk di jero Nyi Maria duaan ngalalung sarbakat ku capek. Malah montong mikiran si pecut deuleu ieu. Urang ge can puguh bisa salamet lantaran kagagahan si Tangkorak Kidung teh siga beuki punuk teh geunganan. Ku kami geus kaukur kakuatanana jeung katanginasana. Si Tangkorak Kidung ayeuna teh bener-bener leuwih gagah. Beda jeung baheula. Menuju sababaraha kali jungkang eta kakuatanana. Cek ini kalingking ngaku karena kekuatan si Saron kalaya jujur. Nyi Maria mening salempangin lantaran menjadi analanana geus ngaku kateter. Pok Nyi Maria nyarita semuhari bang pisan. Cilaka atuh pami kitu mah carana Nini. Urang teh bakal eleh atuh kedah kumaha akana sangkan si Tangkorak Kidung bisa modar. Lantaran lamun tetep hirup mah kuring ge moal ti brasare. Cek Nyi Maria jiga nu ponok pangharapan. Ari nafsu hayang maehan ka si Saron mening ngagendur ari kakuatan teu boga sedengkeun ini kalingking anu jadi analanana jiga geus ngaku eleh. Ulah waka ponok pangharapan ieu. Masih keneh loba jalan sejen pikeun modalan si Tangkorak Kidung mah. Lamun urang teu wani adu hareupan, urang kudu bisa ngalawan ku jalan demi. Sarana mah rupa-rupa, rek ditipu atau rek diculik, si jajakana heula sakan modal hiji-hiji lantaran tetela musuh teh jadi tilu anu sabenerna mah. Cek Nini kalingking ari ngareget ka Nyi Maria. Aduh puguh pikeun Nyi Maria mah estu matak bungah lantaran manehna hayang modaran si Tangkorak Kidung ku leungeun Nini kalingking. Da manehna mah teu kuat. Satuju Nini mending kitu ya punya si jajakan ngaran banara. Urang paling ku urang terus podaran sekalian. Geus kitu urang talewah nu awewena sekali deui podaran. Lamun geus kitu pikiran teh mentinggal hiji nya teh si Tangkorak Kidung. Tapi nah yakin anu nulungan si Tangkorak Kidung teh si jajakan tadi Nini. Cek Nyi Maria. Anu nutukan ini kalingking manehna rada can kaya padahal nu panghilana manggihan teh manehna pisan. Tangtu atuh banara. Jeung deui eta jajaka yakin si Banara anak si Imung musuh bubuyutan kami. Matak-mut lah kudu modar, kudu dipodaran tak jajaka teh. Cek ini kalingking bari ngepel-ngepelkeun peurupna jep sakedapan mah jemprek. Nyi Maria ngahulang-hulang mikiran caritaan ini kalingking. Sanggeus rada lida pok Nyi Maria nyarita. Nya kitu atuh Nini nanging kumaha atuh carananya? Sik abdi pasihan katerangan sawios abdi mah ngajalankeunana. Asal pasihan pitulung we dijalaneun kanggo abdi. Cek Nyi Maria bari netepkan ini kalingking. Gancang pun ini kalingking menjawab. Can kapikir pijalaneun mah Maria. Tapi tangtu eta teh bakal dilaksanakeun. Si Banara tetep kudu dipodaran. Yuk ayeuna mah urang kaguha. Di ditu urang badami anu asak ngarasa we jeung teu sieun kadenge ku batur ongko bisa cak-cak bodas. Keun we. Teu ayeuna oge sugan jaga daya keneh waktu. Cek Nini kalingking bari jung nangtung terus luapriuk sakedeuk. Siga aya nu diteangan malah Nyi Maria ge harita teh milu nangtung tuluy luapriuk sanggeus katimang aman pok Nini kalingking nyarita deui. Aman hayeuna urang balik heula. Aman Nini. Jawab Nyi Maria bari singkil. Geus kitu mah braduanana arinit deui tapi ayeuna mah laleumpang bae ngajugjug ka guha tempat panyumputan Nini kalingking. Ngaso heula ngaso.
Bekilila nu lumaku teh beuki jauh. Dua pasir geus kaliwat malah tungtung nama anyog kanu dijugjug. Hiji tempat nu salilana dirahasiakeun ku bogana sanggeus tepi ka hiji gawir cadas keduk nini kalingking nyejekan batu minangka tulak rusia. Dari reket beraya pantomukan dijieun tina batu teh. Sup nini kalingking asup dituturkeun ku Nyi Maria sanggeus duana ka jero kerupan tunutup deui. Nini kalingking jeung Nyi Maria langsung ka jero guha malah teu didageus aya di kamar nini kalingking. Gek duanana dariu pok nini kalingking ngamimitian nyarita. Maria, di dia matu manina ngomong teh. Moal aya paribasa sieun kadenge ku cak-cak bodas. Da di dia mah cak-cak nage eueuh nu bodas teh. Yuk ayeuna urang madabaikeun perkara si Banara. Malah mah sakalian urang nyawalakeun perkara malingna. Cik kami rek nanya heula, ari maneh sanggup ngajalankeunana? Cik nini kalingking bari neuteub ka Nyi Maria. Ulah selempang nini abdi mah sanggup pikeun ngalaksanakeunana. Sok atuh geura saureukeun kumaha carana newak si Banara teh. Jawab Nyi Maria bari malik nanya ka nini kalingking. Ieu Maria, isukan kira-kira wancaneut moyan ieu nya. Maneh kudu geus aya di lembur anu tadi. Dodoho si Banara sing hati-hati. Namun aya kesempatan nu hade gancang rabu terus bawa kabur. Tapi ka hade ulah kanyahoan ku bebenyit anu awewenanya. Sabab yakin maneh moal kuat ngaladenanana. Kitu we carana mah teu kudu hese beleke. Kaharti ku maneh Maria. Cek nini kalingking mere parentah ka Nyi Maria. Kahartos nini, tapi kumaha lamun si Banara teu kaluar ti imahna. Nah kudu didodoho terus-terasan. Cek Nyi Maria rada percaya sigana teh. Lantaran suara itu mereka jauh kana pihak silung. Ya heueuh atuh dagohan we sing nepi ka beunangna. Tapi kudu sing ati-ati ye sangkan ulah aya nyaho. Lamun aya nu ngudag podaran we ulah asa-asa sakalian. Sabab lamun nyahoeun ka tempat kami matak cilaka. Matak kudu ati-ati pisannya. Cek nini kalingking bari neuteub. Mangan ini tangtu kuring bakal ati-ati. Sarta si Banara pasti bakal keluar ti imahna. Tapi raku rek ngajadog we di jero imah mah atawa kuring rek ieu teh ayeuna ngerah subuh geus aya di ditu di mana si Banara kacai rek mandi atawa rek naon we tadi dinya urek ditewak ku kuring. Tetang tuh rek mandi mah moal dikawal ku nu bikangna meureun. Kumaha satuju lamun kitu nini? Cek Nyi Maria bari melong ka nini kalingking. Manehna ngadak-ngadak mangih akal. Tah, heueuh alus atuh kitu mah satuju kami oge. Eta mah kumaha maneh we nya? Pokona mah si Banara kudu beunang terus bawa ka dieu. Di dieu urang siksa sing nepi ka salah modar. Tuman manusia kitu patut. Budak-budak keneh geus jumago si kasebelan teh. Budak bau jering ngao geus wani-wani jumago. Kodaran sekalian. Cek nini kalingking bari marah mai. Nya nuhun atuh nini, keun si Banara mah pasrahkeun we ka kuring. Tangtu bakal kabawa ka dieu, malah ayeuna keneh oge rek init kuring mah. Kumaha meunang atawa henteu nini? Cek Nyi Maria bari jung nangtung. Sigan moyang indit harita da memang lamun didak-dadakan isukan cantang tu kaburu da puguh jauh keneh ka Cilayung teh. Kok ujung geura indit tadi tuh. Kade sing hati-hati kami mah VKS di dieu nya. Bari ngadaguan datang maneh. Jawab nini kalingking. Bari terus manehna mangagolernya tempat sarena. Ari Nyi Maria teu nyarita deui terus bae keluar ti guha. Maksud rek ngajugjug ka lemur Cilayung. Sanggeus aya di luarin buha Nyi Maria teu terus ini tapi cicing heula bari ngajentul dina batu pok ngomong sorangan. Aduh cilaka gede ieu mah ye. Paman pecut menjadi analan kalaka pangheulana maot. Leuheung lamun layona dikubur kalayan sopan ku si Tangkorak Hideung. Kumaha lamun diruksa? Hanya kalain can bisa ngungkulan tagagahan si Tangkorak Hideung. Jadi aing teh teu bisa males pati ngan ukur bisa ngadodoho si Banara. Awas ya Banara diwaras aku kami mah. Moal dihirupan deui deuleu. Lamun beunang teh bisa torokeun kana ini. Tapi rek disiksa heula. Nepi ka bosen. Disiksa ku sorangan nepi ka ngarasa sugema. Cek Nyi Maria ngomong sorangan. Dua perut meni bulit-bulit bae huntu katara kakarot nahan amarah. Sanggeus rada lila koloyong Nyi Maria ngamimitian lumampah ari panon poe harita teh geus subuh. Tapi caang keneh. Nyi Maria jongjon leumpang sorangan ngajugjug ka lemur Cilayung. Tapi bareng jeung lumakuna Nyi Maria, ini bala anu jojorelatan nuturkeun Nyi Maria. Gerakan memang kesit, tapi teu bisa katempo dedeg pangadegna nganu jelas mah hiji lalaki eta jalma papakean sing sarwa hideung.
ditergos si gagarong malah sajeroning nutur ke Nyi Maria si tergos sideng teh ngomong sorangan. Wah, yakin masalah deui itu jelema jahat sanajan rupana geulis oge cantang teugeus jeung niatna lantaran katampona kaluar ti guhan sunyi. Awas ya, tapi kamu nggak dituturkeun ku aing sebabnya aya gunana jeung manfaatna. Cek si tergos sideng teh para mitra bari terus lempang kalayan hati-hati nuturkeun lempang na Nyi Maria kaayaan beuki lila teh beuki poek bae ngan untung di langit geus aya bentang menibarangan. Jadi puting teh teu poek teuing si tergos sideng bisa nuturkeun Nyi Maria kalayan jelas. Gancang ngacarita Nyi Maria geus tepi kalemur Cilayung manehna terus kukuli bedan dinu poek ceuk pikirna mah bunyi jeung aman. Gaya nyahoeun ari maksud rek nyumput dinu rada sunyi pikeun nalingakeun banara di mana kaluareun ti imah. Sanggeus mangih tempat anu kawilang hade reg Nyi Maria eureun terus diuk dina taneuh bari pok ngomong sorangan lalauna. Siga mah tumanina di dieu mah ka imah si banara bisa awas, ka unggal tempat ge awas. Di mana aya naon-naon aing bisa kabur ka kulon, saterusna kabur ka sisi leuweung. Tantu moal aing nyahoeun. Tuh hayang jago geus aya nu kongkolong siga matahari subuh. Jeung hawa menika tidak tirisna. Mudah-mudahan si banara keluar subuh-subuh ngarah babari newakna. Ceuk Nyi Maria bari meresan papakeanana. Gedung teu siap. Jeli rancung dipasang sangkan buru-buru kanyahoan. Lamun aya naon-naon, kaayaan harita meuni jempling tinggereritna sora jangkrik teh. Teu matak haneuteun ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora bangkong di sawah. Cek sangkaan Nyi Maria mah dirina teh aman padahal mah sakabeh gerak-gerikna teh ditalingakeun ku si tergos sideng. Mun teu nyempod teu jauh ti Nyi Maria malah masih tergos sideng teh ngomong sajeroning hatena. Sahaya para mitra si tergos sideng nya bikin ngajawab pertanyaan ieu kedah didangukeun wika tamat ya. Yakin pisan ieu manusia lain rek niat hade. Lamun nya niatna hade tangtu moal ngajedog di tengah peuting. Yen wanaon atuh manehna teh nya. Tangan siang rek milih jalma aing kudu ngahalangan kana maksudna. Atawa aing kudu nuturkeun ka mana enitna engke ngarah bisa nuduhkeun kanu kalengitan. Hanya kalain canyaho ka ieu lembur nah aya di mana atuh aing teh nya. Ceuk si tergos sideng bari ngusapan tarang nu dicocor reungit. Reungit anu kacida lobana napu ka eta jalma. Kaayaan peuting beuki lila beuki haneuteun lantaran hayam jago geus reang kongkorongo sigana mah ngagayuh ka subuh. Tapi urang dinya masih keneh tali berasare sedengkeun Nyi Maria geus jergeteun hayang geura newak banara. Lamun teu boleh neuteub kana panto imah reungit anu napuk kana awakna teu dipalire. Teu lila antarana para wargi sadaya bray fajar bijil ti beulah wetan. Rupana beureum meuni hibar hayam jago beuki rame kongkorongok sora bangkong di sawah beuki reang meuni kang kengkong. Jantung Nyi Maria beuki ratub tutunggulan dina kongkolak panon geus kasawang lamun newak banara. Kitu deui si tergos sideng harita teh geus teu ngeunah cicing. Manehna geus teu sabar hayang geura nyaksian naon-naon nu bakal kajadian. Malah mahapok si tergos sideng ngomong deui sajeroning hatena. Ai. Naon maksudna si mojang teh? Wayah kieu ngajedog bae di dieu beuki yakin. Tangtu aya nu ditungguan teh. Cek si tergos sideng teh para mitra bari malong ka Nyi Maria. Sedengkeun dipelong nama keur jongjon bae ngintip-ngintip banara. Anu harita hate Nyi Maria geus mimiting ngaran cabang kayakinan geus mimiting urangan lantaran harita teh beuki caang bae. Sedengkeun banara can aya kaluar. Malah tungtung nama berai caang gebeg Nyi Maria ngagebeg bakat kuluas kok ngomong sajeroning hatena. Cilaka geus beurang kieu can datang bae si kasebelan teh. Nah, teh kawina-bina teuing kitu. Piraku tarah hudang isuk-isuk. Dasar manusia olo-olo hudang aya hayang beurang sia. Tapi moal kagok si aing ditungguan sekalian siang ngalah aing kudu pindah panyumputan sigana kudu neangan tempat nu leuwih bumi. Ceuk Nyi Maria bari terus duakli. Kitu ujung nangtung ngalaunan katayap pramitra lempang. Muru kan rada bumi cek hitungan manehna matu puguh si tergos sideng rada riwasin.
Nyi Maria nyamperkeun ka manehanana untung teu kanyahoan si Tergosi deung ngomong sajeroning hatena. Wah, sia kanya lamun aing ka pamih bisa ribut ye. Mungkin aing can wawuh kana kaayaan di patempatan. Leuwih ade aing marek ngomong sini lemur ini. Lamun nya jalma balikna bari mawani nyurigakeun. Ku aing rek dituturkeun deui. Ceuk gentos hate si Tergosi deung. Bari terus ngarayap ngajauhan Nyi Maria sanggeus rada jauh tuluy leumpang gagancangan ngajugjug ka sisi lembur. Utamana pisan mah nyaeta megat di sisi jalan urut asupna Nyi Maria tadi. Sanggeus tepireng terus Nyi Tergosi deung teu eureun ngajentul dina batu bari ngadaguan balikna Nyi Maria sedengkeun kaayaan beuki beurang bae. Sora barudak anu ceurik geus kadenge menireang. Sora sasatuan rame di sarada malah sora jalma geus kadenge patingger ngaromong panon poe geus mimiti meletek di belah wetan teu lila barasat cahayana nyebrot ka alam rame. Si Tergosi deung ngajentul bari moyan mung hanya ka waktos na kamujung sep.